aya nu hayang nyaho orang Amerika geus sabala puluh anu ngedeteksi hayang nyaho hulu Bangawan Nil. Balik deui modar di tengah jalan. Bangkena ge eueuh. Ente lamun hayang paeh teu kanyawan kuburanna los ka ditu. Los ka ditu gara. Geus sabaraha puluh jelema hayang nyaho ti Amerika make alat anu canggih hayang nyaho hulu Bangawan Nil. Lenyap udah tengah kuari. Eta mah teu kajahoan atuh ulah hayang nyaho geus bae mati. Masyaallah. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Wallahu a'lamu bimaradi. Demi hati teman-teman akhon hukuman isun agung ala Fir'auna ing pirang-pirang keluarga Fir'aun bisini nakalawan pirang-pirang tahun paila bilqati tegese kalawan larang pangan wa naqosin lan suda ina samarati kang kata saking sakeh buah-buahan la'allahu manawa ya alu Fir'aun iya zakarun aikun narima aling ya alu Fir'aun ya ta'izun tegese narima kapituturan ya alu Fir'aun wa yuminuna maka ngimankeun ya alu Fir'aun. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله أعلم بمرادي. فإذا جاءت ثم tatkala tekahum mingalu Firaun apa al-hasanatu kamahmuran al-qasabu tegese kasuburan wal ginalan kasugihan qalu maka ngucap ya lu Fir'aun ngucap-ngucap lapan lana hari ku tetep kada ingsun sadaya hari utawi ikilah iki hasanah nastahik wa tegese ngaking sun sadaya haing hasanah walam yashkuru alaiha lan oranana syukuran ya lu Fir'aun alaiha ingat si hasanah wa in tusibum lan lamun ngenani hum ing lu Fir'aun sayyatun opo sayyatun kaalaan jadabun wa balaun tegese pail lan cocobaya tayaru maka ngitung-ngitung sial ya Fir'aun ya tasyamat tegese ngitung-ngitung sial ya lu Fir'aun bi Musa kalawan kangjeng Nabi Musa wa mamahulan wong kang tetep sumertana Musa minal mu'minina saking wong kang mukmin kabeh ala eling innama ta'iruhum angin pastine utawi sial ya lu Fir'aun sumum tegese kasialane alu Fir'aun indallah iku tetep sanding Allah yatihim nekakeun ya Allahum ing alu Fir'aun bihi kalawan syu'mum
walakin aktsarhum la ya'lamun lan tetapi apakah alu Firaun iku waruh ya alu Firaun anna mayusibuhum min indi satuhune barang kang naniya ma hum ing alu Firaun iku tetes sanding Allah wa qalu mahma ta'tina bi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin wallahu alamu bimuradih wa qalu lan ngucap ya alu Fir'aun lim Musa kadoe kanjeng Nabi Musa ing lafan mahmatatina samangsanakan sira Musa na nyusun sadaya bihi kalawan mahma atau bihi kalawan ngagawa sihir min ayatin saking ayat ditasharana darapan yen tanyir sira na nyusun sadaya biha kalawan ayat fama maka orang nanau taingsun sadaya laka kadua sira bimu'minina ikut tetep kalawan kang mukmin kabeh ikut tetep kalawan kang imankeun kabeh fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummala والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين والله alam bimaradi farsalna fada maka ngaduaya kangjeng Nabi Musa alaihi mingatasyalu Fir'aun farsalna maka nurunkeun isun Agung alaihi mingatasyalu Fir'aun tufana ing banjir wa huwa lan tufan maun iku banyu dakhala kang manjing ya maun buyut tau ming pirang-pirang umah alu Fir'aun wa wasala lan tepung ya maun ila ulukil jalisina ing atas pirang-pirang gengger ngongkang dodok kabeh sabata yamini dalam pitu pirang-pirang dina wal jarada lan belalang pakala maka mangan ya jarad zarahum ing tatanduran alu Fir'aun wasimarahum lan pirang-pirang bubuhanan alu Fir'aun kadzalik halaika mangkono sabata ayam wal malalan kutu atau tuma asuza tegese ulat bahwa ahwa tawa utawi yakumal tanaun binal quratiku sawarna kang tetes saking tuma pada tabah maka mangan ya kumal kabeh matarakahu jarading barang kang ninggal ing mafal jaradu belalang wadhafa jalan pirang-pirang kodok pemalaat maka ngebaki apa dibuyutahum ing pirang-pirang umah ya alu Fir'aun wa ta'amahum lan pirang-pirang bapanganan alu Fir'aun wa damalan darah imiyahim dalam pirang-pirang banyuna alu Fir'aun ayatim mufassalat hala sakahe ayat sakahe kang martelakeun mubayyinatin tegese kang martelakeun basak baru maka pada sareng rombong ya alu Fir'aun anil imani biha dosa iman biha kalawan ayat wakan lanana ya alu Fir'aun kaum mujrimin iku kaum kang doraka kabeh melanjutkan lalakon tentang kanjeng Nabi Musa alaihi anu mantes tarung jeung para pesihir-pesihir setelah tarung kanjeng Nabi Musa jeung para pesihir ternyata 15.000 ahli sihir keok kabeh tiba-tiba para pesihir teh sujud iman ka kanjeng Nabi Musa iman ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala setelah iman penganiayaan anu timbul ti Raja Firaun langsung para pesihir sakumaha kamari dicaritakeun dibunuh disalib dicacag disilang cacaganan tetep
para pesihir diberi kekuatan ku Gusti Allah malah ngadoana Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Para pembesar-pembesar Raja Firaun teh unjukan ke Raja Firaun Musa ulah diantepkeun Maharaja. Lamun seketika kamari waktu pertarungan 600.000 iman ka Musa. Kuari Musa diantepkeun dengan keistimewaan sihir Musa dianggap sihir ku para pembesar-pembesar keraton. Meureun bakal lambat laun teh Mesir bea narurut iman ka Musa. Kerajaan Tuan Raja teh meureun dilindih ku Musa. Pikir Tuan Raja ulah sampai diantep ieu Musa. Padahal kang para Raja Firaun teh anu geus rerenjagan sieun ka Kangjeng Nabi Musa teu bisa dibohongan lantaran tongkat atau dileungeun dibalangkeun kunaon jadi berubah orai nu sakitu gedena anu di mana-mana dilegleg maka kerajaan teh kalegleg ku eta orai di samping eta teh deui Musa ngabogaan mukjizat leungeun diasupkeun kana jero bajuna dikaluarkeun teh kunaon jadi herang ngelehkeun panon poe be ieu Musa hebat amat ieu Musa sieun Raja Firaun teh sieun di jero mahnyana gegeteran tapi ketika keluar mahnyana teh ngagagah-gagah maneh kurang bisa dibayangkeun nya make kerajaan make pakaian kebesaran kerajaan tapi di jero kamar marerenjagan be pantes amat make baju kerajaan haju rerenjagan bisa dibayangkeun kurangnya ngarenjak deui gegeteran ngageter cak raja teh aing sebenarnya mah ieu ka Musa sieun tapi pan aing keok amat pan aing teh pangeran masa pangeran eleh ku Musa keluar gagah ka jero ngarenjak deui usulan ti para pembesar teh kutuan raja dipikir sageus tadi dipikir ternyata Tuan Raja teh mengikuti karena kahayang para pembesar di keraton. Geus kuari mah ulah diantep eta Musa. Carana urang jadikeun deui penganiayaan. Kaum Israel digawekeun sapoe suntuk. Bari teu digaji. Anak anu kakarak lahir alalaki bunuh bisa dibayangkan ku urang indungna kakarak ngaheujeun ngabeten borosot anak keluar mana teuing bunga tapi ditungguan ku para ponggawa-ponggawa utusan-utusan kerajaan ketika lahir anak nanti hari tak kene dicacak di hareupeun indungna jeung di hareupeun bapana pohar apa penganiayaan anu luar biasa ti dieu lah Bani Israil unjukan ka Kangjeng Nabi Musa harapan kami datang anjeun teh ngurangan siksaan-siksaan teh ngurangan nyeri teh tapi ternyata horenganan tambah dahsyat uzina min qabli an tatiyana wa min ba'di majitana Kangjeng Nabi Musa makan Rasul nunggu ti Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Musa asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun
Kangjeng Nabi Musa, wahai Bani Israil, tenang, urang teh dicoba ku Gusti Allah, datang ka mana nurutna urang ka Allah. Walaupun Gusti Allah geus nyaritakeun bakal pindah ka kawasan musuh aranjeun nu ngaran Firaun teh bakal dihancurkeun ku Gusti Allah, tetapi lain haju kuari dilaksanakeun caritaan Gusti Allah, kuari dirobah horenganan payan zuro kaifa ta'malun. Allah dek neuleuh datang ka mana maneh nuturkeunana taatna takwana ka Gusti Allah, dek datang ka mana tahunan horengan. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah, wahai Musa, sakumaha anjeun terek nyalametkeun urang Bani Israil, bawa umat anjeun ke arah Gunung Sinai. Bawa kadinya, bawa salametkeun ku Kangjeng Nabi Musa umat Bani Israil berjumlah 600.000 harita. Kemudian aya penambahan deui diinstruksikeun ku Gusti Allah, tita misa titah cicing di handapeun Gunung Sinai, memeh diberangkatkeun ka Yaroha atawa Jeriko. Ke kelanjutanana bakal kita cicing di Jeriko, di lembah anu subur. Jadi geus ditata ku Gusti Allah, bakalna ieu umat Kangjeng Nabi Musa Bani Israil bakal cicing di tempat anu subur luar biasa. Ngan memeh eta kita cicingna di handapeun Gunung Sinai heula nu tandus. Lamun urang geus pernah ka Mesir, kemudian Kangjeng Nabi Musa tita nyalametkeun umatna dibawa ke handapeun Gunung Sinai. Urang lamun geus pernah ka ditu maka bayang ieu Mesir, ieu Yordan, ieu Israel. Tah ti Mesir teh ieu Yordan teh ngaranna nagara Kanaan. Kabelah dieuna ieu teh Laut Merah anu pahareup-hareup jeung Saudi Arabia. Nah, di dieu bakal aya Jariho pitempateun Bani Israil, daerah anu subur luar biasa. Ngan moal wakatita kadinya lah cicing heula di dieu. Bawa ku Kangjeng Nabi Musa umat kadinya. Misah kuari. Firaun di Mesir. Kangjeng Nabi Musa di Mesir kene. Gunung Sinai teh ternyata nu kukula dicaritakeun horeng lain hiji gunung model gunung santri gunung karang. Marat ti Mesir datang ke Israel. Yordan eta Sinai kabeh. Jadi Gunung Sinai mah Mesir boga, Palestina boga, Israel boga, eta Yordan boga. Urang lamun berangkat naik mobil eta teh terus bae ningali ka Gunung Sinai bae terus sepapanjang jalan. Masya Allah. Bari geus eueuh tatangkalan gunung teh gunung batu. Di urang matana sajengkal kuari dipermasalahkeun, bahkan jadi ka hakim ka kejaksaan tuh maningan ka ditu los dimanggakeun di ditu los ya paeh gitu geus. Tanah Masya Allah batu harajas. Tah Mesir kene ngan belahan utara tah kadinya plek anu biasana orang Bani Israil teh di Mesir teh aya bangawan Nil dek tani babari urusan cai babari dan lain sebagainya aya dina kasuburan. Walaupun teu subur-subur amat ngan rada deres bae kuari bakpan ngajauhan ti bangawan Nil. Mulai sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, seminggu, sebulan terasa
sebab cai hararese mantak aya urut Kangjeng Nabi Musa alaihissalam waktu memeh dipanggil jeung pamajikanna Siti Sopura nah aya uyun Musa ieu Gunung Sinei ti dieu Kangjeng Nabi Musa teh tita cicing lempang ka handap dirinya aya uyun Musa teu puguh teu karuh sakitu tandusna Kangjeng Nabi Musa ngetikeun sukuna deuk macer urang mun ka ditu bisa mandi. Pohara jasa tandus tapi aya cai. Uyun Musa hiji eta uyun Musa. Ulang lamun ka Yordan handapeun Ashabul Kahfi di dinya aya uyun Musa. Nah di dia aya uyun Musa nu pohara jasa mah ti mana kadarinya. Mawa cai. Mawa drigen pohara eta mah ti mana sumberna we nu nyaho. Erangna pohara jasa. Mandi dirinya pohara uyun Musa dirinya Masya Allah kan cai tengan sakadar dirinya nu biasa nama di ditu di Bangawan Nil sadaekna pohara jasa kuari jelema anu ratusan ribu genep ratus ribu teh bahkan ditambahan deui kuno iman cai sakit tapi teu beak-beak ngan teu muyah mah cara Bangawan Nil tah mulai rada goyang mohon ka Kangjeng Nabi Musa kok kieu teh tenang cek Kangjeng Nabi Musa urang ibadah heula ka Gusti Allah datang ka mana ieu urang tobat ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah taat ka Gusti Allah toat tuh kitu bae tiba lagi paingan kuari di Cikupa kitu bareng baheulana ge kos kitu ieu Musa mah ngajakeun toat bae ieu mana kasuburan mana aju ieu urang pan terus bae terus sanajan aya di dinya terus penganiayaan ti Firaun mah terus bae Masya Allah kan mantap Gusti Allah kuari neuk nembongkeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dengan cara dipraktekeun ku Gusti Allah ka Raja Firaun jeung umatna bakal aya siksa-siksa cobaan-cobaan balai-balai anu bakal datang ka Raja Firaun jeung umatna diabadikeun dina Al-Qur'an dimulayan ieu walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarat la'allahum yadhakkarun penganiayaan Raja Fir'aun anu sadis anu dahsyat terhadap Bani Israil ai kaum Kipti manu asli penduduk Mesir mah henteu pati bahkan dimumule dingeungeunah ieulah ekstrimna Raja Fir'aun orang-orang Bani Israil mah digawekeun pulsa poe jadi teu digaji teu dibere dahar teu dibere paket teu dibere nginum kemudian anak nu karak lahir lalaki bodoh kitu bae terus penganiayaan Raja Firaun cerik orang Bani Israil ka Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa fayanzuru kaifa ta'malun hayu bae ibadah heula ieu genang Allah sabar mulai penganiayaan Raja Firaun teh dek diperhatikeun ku Gusti Allah lantaran Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah doa Kangjeng Nabi Musa pendek tapi mantepna luar biasa insyaallah pendek doa Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi inna abdaka fir'auna ala fil ardi wa bagha wa'ata wa inna qaumahu qad naqadul ahda fahulhum bi'uqubatin taj'aluha alaihim naqbatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan sakitu doa Kangjeng Nabi Firaun gagak Kangjeng Nabi Musa pendek tapi langsung ku Gusti Allah diperhatikan urang mah ngariung doa teh datang ka cangkel
urang anu ngaminan mimiti husu jasa kaluhur amin amin kulantaran panjang teuing tak kiai turun ka denggol amin 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 sugan urang mandek ngeusan diangkat deui ku urang orenganan maca hizib panjang deui bae turun deui ka handap tungtuna majuna sidakep sabodo sia jadi kiai itu sok panjang-panjang ngadoan turutan Kangjeng Nabi nu perlu nanu mana ieu pohara jasa kiai abong-abong talar ta doa jeung maksudna deui nyana bisaan teh ngadoana talar urang mah mun ngariung di dieu malam ieu keusuk di dinya keneh masyarakat teh eta keneh aing doa nu kamari isi teh mun dipake di dinya jelema eta keneh nah kakarak dua peting ieu ngadoa eta keneh katilu peting anu maot teh tujuhna di ditu eta keneh masyarakatna beakeun doa stok doa deui doa wana tah ieu urang isina padahal mah teu kudu isina tuh doa eta deui bae geus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar shalli wa sallim malam kedua robah setik Rabbana atina fid dunya Fatimah bil akhirati hasanah doa macam maka diganti-ganti gitu apa ulah bosan katilu kali atuh bade tak kene salah tuh doa ieu ulah sok isin isi ieu mah doa tah ulah mah terus panjang-panjang doa atuh doa mah pan menta mah saperluna urang bae atuh ulah sok kaju macem-macem mimiti ya Allah ya Rabbi menta dihujanan Gusti lantaran masyarakat ieu geus kurang cai sumur-sumur geus karura kompa geus teu kaangka gitu keneh sanyo hampura Gusti menta diturunan hujan Gusti ke lamun geus hujan masalah lubur bisa tani bisa melak cau haju cauna bisa didahar terus bisa tani terus bisa melak cabe melak segala rupa terus empang-empang ge bisa ya caian bisa melak lauk emas segala naon lamun salah lubur akan ngeunaheun jasa haju bisa melak anu salah lubur geus lamun bisa lamun subur mangke pelak cauan cauna ge bisa dialan bisa dijual ka pasar induk sakalloh gua aya pasar induk sagala tah eta ibaratna lamun disundakeun mah kan kitu tah eta kiai pohara eta ingat doa teh kudu doa ngariung mah tuh geus doa salamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa izatan fil rizqi wa afiatan fil maliyah beres ya gitu salamat deui atuh geus beres bae geus sampai salamat malam-malam geus kaopat kali make bahasa urang melanya itu mah Arab keneh Gusti Allah minta selamat abdi salamatkeun pamajikan abdi salamatkeun dulur abdi salamatkeun nu boga hajat ieu salamatkeun dulur-dulurna salamatkeun adapun anu ieu mah anu halader sabodo Gusti deuk salamet henteu cek nu halala diraing moal milu ngariung deui mun kiai eta ngadoa kos kitu nah ieu doa Kangjeng Nabi Musa pendek Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi he pangeran Nabi inna abdaka Fir'aun ala fil ardi saenyana hamba Gusti nu ngaran Firaun geus kumuluhur di muka bumi wa bagawata lacut nang tangan ka Gusti penganiayaan terhadap hamba-hamba Bani Israil kaum Bani Israil para wa inna qaumahum kana qadun ada jeung saenyana kaum Firaun teh geus ngabubar janji anu tatadina nyanan dek arariman ternyata henteu makan memperkuat kana kakupuranana Gusti pakhuzum bi uqubatin tajalu alaihim nikmatan siksa Gusti Firaun jeung para kaumna ku siksaan anu bakal ngajadikeun bener-bener terhina jeung siksa tetapi Gusti jadikeun ka kaum abdi mah sebagai piwuruk jeung dijadikan ka jelema nu sabada abdi sebagai ayat wa ibratan jeung sebagai piwuruk jadi kabeh kabawa jang raja Firaun Gusti jeung umatna jeung kaumna siksa jang kaum abdi jadikan sebagai piwuruk sebagai penasehat jang kaum sabada kula termasuk urang kuari sebagai ayat supaya kabaca ku kabehan ya Allah ya Rabbi. Ieu doa teh sabada naon sabada pesihir iman
sabada raja Firaun eleh kaum-kaum nate anu tatadinar janji dek iman tapi ternyata beki wah beki mantap dina kakuburanan kufurna nu baki menjadi-jadi padahal geus urang kumaha mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tapi tetap kufur para jasa penganiayaan terhadap Bani Israil para Kangjeng Nabi Musa ngadoa lantaran kaum Kangjeng Nabi Musa Bani Israil teh sing kocak dengeng ilah diijabah doa Kangjeng Nabi Musa walaqad khalna demi yakinnya takaulan wagung geus hukuman ala Firaun ka raja Firaun berikut para kaum-kaumna keluarga Firaun wabbe penganut-nganut Firaun ya ne Firaun jeung kaum Kipti di sini dibere paila anu pohara wa naqsim minas samarat jeung bubuhan dieuweuhkeun ku Gusti Allah dimimitian bil qati teh hujan panas sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan teh diturunan hujan ku Gusti Allah 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan datang ke 10 bulan teh hujan bayangkeun urang bae kuari kakarak 6 bulan geus sakieu nger-ngeranana panas naik bulan hareup bakal 7 bulan diperkirakan Desember bakal hujan tapi can aya tanda-tanda dek hujan malah anu aya mah di luhur teh alhamdulillah aya reuk di urang tiu-iuh pohara jasa diperkirakan jeung disangka ku urang bakal hujan horenganan lebu ti Kalimantan lebu di urang sing ada terhisap ku urang teka nyahoan ente lamun hayang nyata deule di meja ente sapoe kurang dielap isuk-isuk sore deule isuk deule geus nanglem kaca ieu teh lain lalagaan lebu mengandung virus bagian daripada siksa tiba heula ge aja lebu mah lebu bae tilok ambay-ambayan ka unggal daerah tapi kuari mah di samping urang teh dibere hujan ku Gusti Allah ge sabaraha bulan coba hitungan ku ente sabaraha bulan tuh hitungan bae daekan jasa teu boga cai kajen ku kumaha ge di imah ngarep-ngarep hujan gunung bitu lebu pohara kebakaran pek gerage diperkirakan Desember bakal hujan teh Oktober malah kamari ieu mah cak anu ngira-ngira tebak-tebaknya nate ka urusan Gusti Allah ditebak Oktober hujan lewat teu hujan ulah eleh sumpah Jokowi supaya benar-benar hujan nyieun hujan miliaran rupiah beak ujianana dana negara pake nyieun hujan henteu deui kuat tanda deuk hujan mah biasa ya geludug ieu mah geludug kayak kapal deuk lagak naon hujan gila tapi sakitu mah geus alhamdulillah wae alhamdulillah rada kasiram-siram urusan nyana beakeun sabodo ja eta mah jang urang-urang keneh ieu can sakumaha sebenarnya mah ieu urang sakieu bae 7 bulan geus pohara jasa diuk beurang panas peuting panas lain lalagaan nger-ngeran panas Masya Allah kamari mah aya panganten tas dihutajatkeun teu bisa hees panas kan lain di kamar nyahan di luar kikiran we siang geus papangantenan jan teu kaburu panas cenah ulah-ulah nanaon cenah teh ieu hawa ge panas jasa komo meureun etana panas kan siapa ka mana bae panas tah ieu bayangkeun di negara urang mah nu tropis negara nu panas lain tiris lain sakieu panasna bayangkan lamun di Mesir teh Timur Tengah jauh lebih panas tibatan urang sebabnya nama 3 garis khatulistiwa lada jauh 20 derajat 21 derajat urang mangan sakadar
gitu 6 derajat sakian 6 derajat 3 garis khatulistiwa. Wow, Mekah 21 derajat. Jauh panas. Lamun tiris jasa, mau panas jasa. Mesir, Irak, Iran, Syria, kabeh kos itu. Kos itu kabeh, Yaman, Arab, kos itu banyak. Oh nama Yordan, Kuwait itu bae. Panas pisan. Lamun tiris pisan. Di urang mah kos sorga panas henteu, tiris henteu, tapi dibere 7 bulan teu hujan panas sarua. Panas. Kamari gaya telepon di Garut, kumaha cenah Haji? Di Garut macan aya hujan panas, kos di Tangerang bae. Kumaha di Tangerang? Alhamdulillah di Tangerang mah ku ari panasna kos di Mekah. Di Garut bae kos di Tangerang cek dana atuh di urang kos Mekah. Wah panas. Masya Allah. Tapi anakan aja terus bae. Tama tengah hiding panas meureun kos kitu mah nya. Sabodonya eta mah. Nah, setahun teh dibere hujan di Mesir, eta kelabakan dak dumadak. Bangawan Nil disurutkeun ku Gusti Allah ngoletra kahandap eueuh cayat ya Allah. Kakawasan Allah. Aya mah aya ngan sakadar aya doang lain cara sabiasana. Urang lamun nyaritakeun Bangawan Nil geus pernah ka Bangawan Nil mah pohara jasa indahna gedena cai. Tur aya maziahan antara eta mah cai ti sorga kapan. Bangawan Nil jeung Furot moal aya nu nyaho huluna lantaran eta mah Bangawan ti sorga. Dua nu dikaduniakeun, hiji Nil, dua Furot. Aya nu hayang nyaho orang Amerika geus sabala puluh anu ngedeteksi hayang nyaho hulu Bangawan Nil. Balik deui modar di tengah jalan. Bangkena ge eueuh. Ente lamun hayang paeh teu kanyawan kuburanna los ka ditu. Los ka ditu gara. Geus sabaraha puluh jelema hayang nyaho ti Amerika make alat anu canggih hayang nyaho hulu Bangawan Nil. Tadadat lenyap. Udah tangga kuari. Eta mah teu kanyahoan atuh ulah hayang nyaho geus bae mati. Masya Allah. Setahun teu hujan Bangawan Nil disurutkeun ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah. Ku ari Raja Firaun kakalayangan neangan jang nginum dikerahkeun kabeh ieu penggawa pembesar-pembesarna kabeh ditah neangan cai. Wow, cak masyarakat boro-boro rajak wah bigi hararese. Tapi kamodelana nah ari kaum Bani Israil mah dihujanan ku Gusti Allah. Coba model. Kanjeng Nabi Musa beserta Bani Israil mah tetep dihujanan. Hujan mah biasa hujan ret. Ieu kaum Kipti, Mesir, asli penduduk Mesir, Firaun. Wana satahun teu hujan sakecak-kecak bawaan Nil anu kunyada dijagokeun surut, tapi Bani Israil nu dibawa ku Kanjeng Nabi Musa di handapeun Gunung Sinai hujan unggal poe. Cek Raja Firaun izin-izin ge weuy budak. Atuh sia ka ditu mawa ember. Bahasa kok saya bahasa raja eta. Lantaran nyana geus eleh daet, Pak. Hei, budak atuh sia wayana ka ditu. Ulah titah ku aing atuh. Aing isin jeung sieun aing. Sia mawa ember ka ditu atuh, aing ge nyaho di ditu mah geledugan hujan. Ieu kunaon meureun ieu jadi teu hujan di dieu. Nah, daratang kaumna Firaun, pan Firaun mah pangeran, coba atuh hujan pindahkeun. Ulah loba omong sia. Aing dia iya pangeran izin. Aing pangeran izin bloon. Pangeran, coba ayo pangeran madu coba tuh manyai kaum Bani Israil di hujanan ayo urang henteu. Tuh. Kulantaran butuh kana cai
atuh kaum Firaun teh tetep datang kadinyangan asal katempelan bae kurang kaum Kipti kurang Mesir eta hujan teh teu daekeun kadinya. Ieu keur hujan yeuh beleg di Bani Israil di kaum Bani Israil beserta Kangjeng Nabi Musa nu di dinya aya eta teh datang ka dieu deuk menta cai asal datang bae kadinya hujan ngageser ka dieu. Ajuku nyada diserang terus kebelah ditu gageser deh kade gageser deh teu daekeun. Ieu hujan siksa mah kos kitu hujan siksa. Teu daekeun laporan ka Firaun. Kumaha? Mana ember? Tah. Mana caina? Teu daekeun. Bodoh sia. Dibunuh sia ku aing. Hasilkeun. Kieu Tuan Raja, kami marau ember ka ditu asal kami datang hujan ngageser. Asal kami datang hujan ngageser. Manja hujan kos kitu nya tilok aya tiba heula ge kos kitu hujan. Jai hujan mah hujan bae tilok ngageser. Pangeran ka ditu atuh. Ieu lalakon para jasa. Lain sakadar hujan di dieu haju hujan terus eta kok gusar geser kitu hujan. Heh. Ku ari mah kieu atuh lamun ngageser mah. Sia cici bae lah didinya beres hujan menta caina menta siapa menta narungguan hujan bu nu keur ditarandean ku umat Bani Israil didinya teu ngecrek hujan pohara jasa nyana keur ngadagoan hujan beres hujan cai anu pohara lobana anu diempangkeun anu disumurkeun anu ditandean dirinya nyana menta jang kebutuhan kami terutama Raja Firaun dibere ku Bani Israil lantaran sieun kana siksana tah dicicikeun kana ember burut seri kabehan dibawa ku nyana kocek datang ka istana eueuh cai Raja Firaun ngambek pangeran kieu teh ya menta kami menta aju dibere ja balager urang Bani Israil mah balager aju dibawa di jalan teh ka mana meureun eta nyeksekeun teu naon teu calila di jalan di sini datang ke istana kotrek kunaon atuh ja tadi mah di jalan aya kene setengah ge barang datang ke istana rek eueuh deuk sanu disalahkeun gideg Raja Firaun geus ditah malah penggawa pembesar kitu bae sarua bae siksa ngaranna ge geus bae tu boro-boro jang nanaon jang nginum ge hareusi padusa aya ayana di Bangawan Nil bae na ye dibere taun paila ku ari mah tatanen teu aya pepelakan teu aya jang urang lembur mah nu ngabutuhkeun pertanian jeung pepelakan dibere teu hujan-hujan atuh paila jang urang kota anu biasa naresep kana bubuahan wa naqsim minas samarat dikurangan setik datang los teu aya Gusti Allah naon ieu maksudna datang ka kos kieu la'allahum yadhakkarun harapan Gusti Allah teh supaya manehanana kapiwurukan kana sehatan bahwa itu ya lain semata-mata pailah horenganan siksa dicoba ku Gusti Allah siksa teh ku pailah teh turun hujan sehingga ku teh turun hujan panas teh aya pertanian teh aya pertumbuhan teh aya tatangkalan bubuahan lambat laun bea kabeh maksudna supaya inget ku Gusti Allah keur dieuwekeun aturan teh kudu iman ka Gusti Allah maksud Gusti Allah supaya tertegor hatena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihis la'allahum yadzakkar sebenarnya mah tuh kuari ge lain kudu nyieun hujan buatan kudu instruksi
muite kudu instruksi nita tobat ka presiden ka para menteri mui tugasna sebagai filter di negara urang teh datang menteri agama ka presiden Bapak Presiden Jokowi yang mulia Bapak terpilih oleh rakyat kami bersama-sama memilih Saudara Jokowi terpilih sebagai presiden kami menghormati dan menghargai terhadap kepemimpinan saudara. Adapun permasalahan yang sedang dikelola, kami menyadari terserah Bapak Presiden yang mulia. Persilakan oleh Bapak Presiden perbaiki negara. Sebab andai kata Bapak Presiden lengser dengan sendiri misalnya, kami tidak punya calon untuk calon presiden. Tidak ada calon presiden. Kami nanya ini, nanya itu, semua ditanya kagak pada nggak mau. Jadi presiden nggak tahu dah. Ada juga orang kampung yang mau, ya, atau beki mungsul pak. Udah bapak aja dah terusin dah. Ya, jadi berobat tuh saya ngomong. Nah dengan demikian Bapak Presiden yang mulia, supaya menginstruksikan kepada Bapak Menteri seluruhnya dan para gubernur dan para bupati supaya ada tobat yang benar-benar. Sebab ini kita sedang diuji oleh Allah, tidak diberi hujan. Geus sabaraha nu ngayakeun istisqa atuh pancek tadi ge teu boga amal andalan. Amal naon nu dipake andalan ka Gusti Allah? Amal tahajud jatilok tahajud, amal sedekah jatilok sedekah, amal zikir jatilok zikir. Amal naon ieu atuh nu dipake andalan anu kira-kira pake kanya ku Gusti Allah. Pan aing nabi mah ngadoa rasul doa langsung wali, ngadoa langsung. Nah sebab boga andalan peutingna sok ceri ka Gusti Allah, zikir ka Gusti Allah. Gusti andalan nabi teh zikir, abdi mah zikir teh hayang nanaon, iwal ti hayang ngadeukeut diri abdi bae ka Gusti. Abdi mah teu butuh kana cai, tapi masyarakat sekitarna butuh Gusti. Tina zikir abdi anu ku abdi sok dipade laksanakeun. Ieu abdi lillahi taala Gusti, melalui zikir anu lillahi taala Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti aya andalan. Abdi teh maca Quran Gusti, maca Quran abdi mah lain cara Muammar, lain cara Humaidi, lain cara kori-kori anu sejen. Bah kori-kori mah maca Quran di mana dibayar, maca Quran di mana dibayar. Abdi mah teu dibayar, bahkan dibayar ge teu hayang. Istuning Gusti tengah peuting, tara kadenge ku batur abdi maca Quran hanya ka sakadar hayang ngobrol jeung Gusti. Gusti teh boga kalam teh kalam Gusti, kalam Gusti teh Al-Qur'an. Ku abdi dibaca seakan-akan abdi ngobrol jeung Gusti. Ku abdi asok ditapakuran, abdi asok ditadaburan. Maka Gusti aya abdi masa kieu ayana Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan masyarakat sekitarna ngabutuhkeun kana cai. Andalan abdi teh aya lian ieu bae amal maca Quran abdi tengah peuting anu asok abdi ditadaburan Gusti, dijadikeun jembatan nyanggakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, juhunkeun di hujanan. Aya tah urang lamun ngadoan dek make andalanna naon? Ya Allah ya Rabbi Gusti hujanan abdi iskina, ya Allah al-gaisa hujanan Gusti abdi cak Gusti Allah ai siap penta-penta ka aing ari ibadah henteu. Menta mah hayo bae sia ka aing ai sia tobat tilok. Menta mah hayo bae ka aing tambah panas sia ka aing. Tolol sia teu boga kaisin gawe henteu naon henteu menta ka aing. De atuh urang ge gawe henteu naon teu datang-datang menta dong. Cak bos, lu apa-apaan lu, nggak punya muka lu. Karena nggak dikitu kan, dijejak pakai sepatu lu. Iya kan udah deh, daun amal naon. Nah, ya Allah ya Rabbi, abdi mah maca Quran matilok, jatuh bisa zikir matilok, japetan boga guru. Ngan abdi masuk ngaji aya paminggu Gusti, jasana ikhlas jasa sehingga ngaji abdi mah mencil bae sorangan tilok campur di majlis tilok campur di mamana. Abdi mah sorangan di handapeun tanggal Ambon bari ngawuduk. Eta bae Gusti. Gusti abdi cuma bolon siang mah. Mana amal mana pakai andalan anu kira-kira bakal diijabah doa orang isin. Nah ganjaran si istri kok bisa baik, tapi iya mana jampi hasilin maksud. Nah iya urang keur carita Raja Fir'aun disiksa melalui panas paila kadaharan jadi
kemarau makin panjang, paceklik makin menjadi bubuahan, dikurangan dikubaran jadi eueuh. Maksud Gusti Allah mah supaya kapituturan bahwa ieu alam teh nu Gusti Allah disuburkeun dipailakeun lang Gusti Allah cik atuh balik ka Gusti Allah ya taizul fayu'minun supaya nyana kana kesehatan haju iman. Hiji fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayi'ah. Nomor kaduana kadang-kadang ku Gusti Allah dibere kasuburan ke kadang-kadang disurutkeun deui maksudna dek dicoba datang ka mana coba pemikiran anak ketika manehna dibere subur waktuna geus wallahu alam bisawab.